Kita coba meronda pules motor kene iki. Cih lah aing gitu. Balik. Iya. Balik. Push. Hah? Hah? Tuh man kudu siapa ku aing di Dailan. Geus korek kene geus molor. Mau lain paling beneran sih teh. Seberapa kalau 37? Kumaha tadi datang maling. Supaya pentingnya cenghar, bidang siap. Penting dijak-jak, kurang molor mah. Tuh. Rek ngaronda rek naon di dieu molor. Karonda, ini es heula. Supaya penting ngejak-jak. Sare mah di imah. Tak pernah dibanjut. Nyawa yang kedatangan di mana ya budak? Mau angin Eta budak pernah dibanjut. sial, yang cuma lanjut. Kita surana. Kan bisa. Sorangan, Jalan mana? yang kupon tiwo. Hah? Tapi aing main uyup poe sih mah. Ini tahu orok-orok kan. Orok segede kieu. Naon teh? Iya sih gak orok teh lu bejar teh. Nah kan pakai tipu 3 orok, katanya. Orok naon? Orok anak. Hah? Naon teh? Esik punya. Iya bawan. Goblok jail wae. Karena budak itu. Budak-budak dibanjut ngaronda. Ampe na bolong, Bo. Hah? Bocor. Eta kayak budak ditanggung ku kolot teh kita balik wae. Kita terjun sasi sih ya. Terjun salah. Iya no bawan. Gila, saca ngaronda urang pernah nge-review heula. Aing nge-review. Terus sok pada bilang, Nge-review apa teh? aing teh Apa apa? tinggalan pisan sama dah ampun aing. Aing. Oh, tempat tuh gagal nya kita kurang aing kaset pos kieu. Nah, siang kecekelan aing rek review nya, aing pasang status. Nya ulah dijual HP aing ieu mah. Hah? Jadi aing nya Itu dijual. besok Lain dipoto lain. masih. Ieu nu bikin teh Iya kumaha ieu na? Ieu kumaha? Ieu na. Aing nge-review di statuskeun ku aing supaya ieu jadi loba nu teh kan aing teh nyalon. Wow. Supaya jadi inspirasi. Jadi saya yang lurah teh. Aing dek nyalon Nyalon supaya jadi. masyarakat teh nyaho bahwa wah ieu mah pimpinan teh alus dek ngaronda. Teu yang lurah nu jadi. Yang lurah nu jadi. Naon? Yang lurah nu jadi. Aing mah hebat ya. Kira aku nganjuk anjing aing mah ontan atuh. Hah? Salah manggila. Tah, pinter ya. Ada di jalan ya, Sam. Ingat di jalan balik. Goblok. Ulah kita celon-celon sorangan Deket, putih-putih. gimana deket? Beli kita balik mah budak mah. Aing kita bener sama malu Balik. tutur kenal kamunya itu. Di sini Kita apa? balik. Deket di mana? Di jauh. Waduh, aing mah. Udah pilih kita kita orang-orang penting. Deket di mana? Iya, teh. Di mana? Deket. Kalau tadi yang siang. Di mana deket? Si anjing. Si kawan siapa mau ngelain indah dah. Ceritakan lah jadi aing. Di mana deket? Bagus gitu kan. Si ketemu batu. Tuh, baca pakai nawar budak lagi. Naon? Baca pakai nawar budak lagi. Kurang ya videonya. Tinggal nyorotin tuh ke aing. Yang baik gampang dieta.
Yang dipoto lain. Video. Yok. Ulah teh di video kan. Apa kenapa sih? Di paling video keun di Beuti hideungna sia mah unggal-unggal lah ya aing teh sok ngeletakan ceuli wae. iya. Di paling video keun. Tong foto sih paham teh sih. Video. Ieu carana ieu. Tah, geus bener sia teh. Tadi ge aing mau video keun. Sok sia di cukup mah lah. Itu bisa nyapa. Sok dieu ayo. Aing mah Aja sih. aing gagah heula nya. Tempat aing mah. Kata na beul goblok. Lihat pasang heula. Langsung foto me gagah di kaset. Di kaset, Sepak kuda. Aing mah da boga duit pira ku teh maling. Segala menang madong hasia tinggal. Udah kok Ganteng itu ucing. Ucingnya ganteng. rupa-rupa sama segala sarung menang meuli. Ucingnya ganteng. Kita ucingnya ganteng. Bisa lihat anak bagus gitu. Goblok calon lurah gitu-gitu kudu aja. Hanya itu lurah. Itu mau mah. Itu aja lain ya. Besok ayo mulai. Besok mulai. Tong goyang-goyang. Besok ayo. Ribut euy pas kieu mah. Siap ya. Cicing tong digoyang-goyang. Tong digoyang-goyang. Wah. Hai teman-teman, saudara-saudara semua. Saya sekarang lagi ngeronda tuh, pakai sarung. Pakai ini supaya tertiris. Pedasi lebih pantes ya. Hah? Pedasi lebih pantes. Si becus tuh sih cuy. Bisa aing. Dia mau didasian pantes sih ke desa. Cicing aku anjing kena ini maklum, kena ieu kan kalau rusak ka videona. Tih aing persiapan kos kieu mah diheurikeun wae. Cicing. Ngerti pisan sama kumaha sih. Saya jadi asisten. Siap, lanjut. Hah? Hai teman-teman semuanya, saudara-saudaraku. Kali ini saya mau review. Saya posisinya lagi ngeronda, guys. Ngeronda ini pakai sarung. Kalau ini pakai kacamata, iya. Kalau ini buat supaya itu tiris-tirisan. Di sini tuh saya bersama Bapak Wawan, asisten saya. Balik ke tuan, siapa aduh ini. Ayo tinggal kitu. Aku dikitu itu tapi kan dia kabulnya hungkul aku mah sih. Aduh, ayo mah balik pisan sia mah euy. Kenapa jadi konsisten teh? Halus jempol. Kenapa udah banget di video keuna? Ayo mari video. Sih teh. Tiga wewe ayo anjing. Kata juga aing ngomong gitu. Bosan. Udah ya. Aku anjing lagi. Kurang mudah benar dah. Sudah. Oh benar Pak. Abu bawa aing coba bantu. Coba jelaskan mana sih itu ada di mana? Benar sih. Aduh, kurang kemana? Coba. Kebobona. Bun mana? Kan sia kebona. Goblok sih mamalang ngadukun. Tah, gimana? Kok kayak gimana waktu dah budin Iya si aing ge. Awe ge arareun ieu maksud teh. Ibrahim. Iya. Iya mah. Aing mah euy, bangsa. Wah, aing mah. Sok ayeuna tek milih saha? udah itu pakai cita kok itu Oh juga cendeun ka sia. Anjir malah didukung siapa? Aing nyari kate tuh, bukan bagus. Ieu mana? Coba rek ka mana tah? Ini mah kamu urang Ini ini. kamu bawa urang, ha? Ini mana di poinnya di lah. yuk kesal Sok perenan we heula duaan. Iya, teh kamu urang. Iya kamu bawa urang, ha? Malah ngomong bawa kain coba tidak. Kamu bawa urang ieu. Iya, teh kamu urang gitu. Aduh.
Aisyah Ieu kabogoh urang ieu. coba jelaskan ini saha eta kabogoh saha gitu. Jadi ahok aja gua. Kunaon Eh, sih? ini nggak mau iya dah. Ieu kunaon itu nyambung? Oh, budak. Ieu kabogoh urang. Anjing di ngomong dek nyoman aing mah. Iya teh kalau kurang. Halo ieu teh. Calon. Ieu teh kabogoh urang, A. Buset coba eta. Aisyah di kesempatan nih. Oh, aing eta buset dengan dia naonan maksudnya. Itu nama jadi kesempatan orang rebutan teh. Coba coba siap. Cari kita. Cari. Di situ gaon dan. Tarik Aita. Iya kurang dijelaskan ya. Kumaha itu kumaha sok ulah jangan tengah. Terus kejauhan lah betul kasnya. Iya. Nah itu kumaha. Sia malah ngadu ke batur. Pan saya teh baturan aing. Kita kan apa aing. Kumaha ini tidak sok. Goblok. Anjing kan sting. Ini pun batur sama pantas aku di sana Itu nyambung. Itu naon sih? Oh, kudu. Tah itu hanya itu kabogoh urang bener. Nah, Ieu we, Ieu kabogoh urang ieu. ya, ieu we ini mah ya. malah ngajakan ke pasar. Ada kenalan bang dulu ke pasar gitu. Tah gitu, kamu gak apa kamu teh kamu. Ya, hei. Itu we ini mah. Ibu awewe family di mana? Bogoh ka mana awena? Apakah dia? Bener-bener Sama sama. bogoh ka mana? Kau we. Sia bebaturan aing naik sih. Baturan iya. Cuma ditanya awena lo aing mah. Malah ngadu ke batur awe urang kita soli. Kan gitu sih mah. Ih, sebenarnya ka mana? Itu mah budeg Jadi yang misalnya bawa kawin tuh jadi budeg kira. Tah kadenge teu budeg, gantengan ge aing. Nah, Gantengan aing. Amang mah budeg. Tuh kayak gitu mah. Anjing yuk. Ada budak. Abi teh gila teh, disebutkeun teh. Budeg. Itu aing ngomong. Tuh kan masalah setia ka abi teh. Dasar budeg dicuri. Budeg pake ieu na tong dipake gerakan mah budeg dipake aing mah. Tatunda kantongan ka dieu tah asupkeun. Ate lain kabogohna, lanjutna. Astaga, kabogona mah. Alhamdulillah direspon mah nuhun Sia anjing bisa goblok. Lanjutna. Kayak sih budeg sih. Iya mah moal bener kos kieu mah ya. Kajet di bawa makata kumaha mah. Moal bener. Namun nanyakeun bejakeun nek dibawa balik heula kitu da geus penting gitu. Iya tuh syukur alhamdulillah nya. Nitip teh nya. Penting lah moal bener dilanjutin oke ayo nih. Hah? Ayo. Ayo. Kabogona Eta teh? Anjing. Aing ngadeg. Sial yang ngomong nanti tadi kamu mau gitu betul tadi kayak ini cepet pelan tuh shit tadi dia kayak kok kamu sudah terlanjur nah aing mah berarti bener aing bisa lingkungan iki mah Yo. Ayo mah kieu we. wah sial yang ngadukung ka aing teh bener ki mah sih teh kumaha Aing sih ngadukungan sia tengah deui goblok. kamu mau aing sudah terlanjur nah aing mah Aing ngadukungan sia tengah deui sia dagang heula pos ya. Aing masih mau betul ke mana lu lagi kadek aing bae teu usah keliling aing harodak keliling. Arek keliling. Nek, daguanna di dieu nya. Dibuat posnya udah keliling aing keliling kampung. masa udah dia tetang jawab kuduna aing mah sini wae kos kieu mah euy asugan teh mana nya si orang kabogohna aduh balik jadi galau we aing curhat jadi ke saha ieu mun gelo-gelo acan aing dulu aing gejak curhat anu teuing lah ngomong rada berikan buset goblok kebenaran ayo akan dia ayo curhat sekalian
Wah, baru luas banget. Ayo mah, cicing ya. Ayo turun ya. Iya ya, Cok. Aku tahu. Lihat dia teh. Mau aing teh kabubur aing. Bener. Sundek batur jeung aing terus kieu teh. Bener-bener kenal sejurik gua aing geus teh hayang baturan jeung aing. Ini jelema. Buset. Baru luas wae. Cicing. Aing curhat ke situ. Curhat. Dasar. Saya gitu ya lo. Mending tepuk mun tarik teuing kos ya. Aduh, aing mah. Kayak potong hitut anjing. Naon teh? Aing teh tadi teh kabogoh aing kan ieu di kaliwat. Aing juga teh aing mah lanceukna. Ini orang kabogohna. Aduh, aing sedih gila dong. Cing tong kamar mana aing tuker sakit hati gitu cong. Aing. Cing. Aing. Basah bener. Punya pola diri teh. Kok aing dapat daerah di Batura malah mangkat. Aing siap mah mangkatan wae. Ampun makin sendal sia. Aing mah pajarkeun aing teh bisa aing kos kitu bisa ngaleungit aing ge. Jadi kieu ye geus tong kopi dahan wae. Capek leuh udag-udagna. Anjing gimana anak. Anjing.